kayahoan gitu gerakan-gerakan salat ku ahli itu kayahoan antara nu husu jeung nu teu husu kayahoan cenah ku aing dek dihusukeun coba kanyawan teu ku kiai Allahu akbar emang husu dina mendak emang husu dina tungkul emang husu teh dina lain husu mah di jero hate husu mah Bismillahirrahmanirrahim wal asahhu lan utawi qaul asah istiratu tagyibi hala hurriyatihi wa taklif ikudan syaratkeun tagyib inggilem tiga sifat merdeka ne ya mosong atau mukallaf lan den taklife mosong wa annal kamila zaniyalan ing satuhune wong kang sampurna kang zina bila kisi kalawan kang sudah mosong iku mosong wal bikrul hurru lan utawi kang parawan kang merdeka mi'atu jildati iku 100 jildan wa tagribu ali lan den tundung ing dalam setahun ila masafati qasrin fama fauqaha paring lalakon sakosar maka barang kang tetep ing dalam sadukuring masafati qasrin wa idza ayanal imamu lan tatkala nangtukeun sapa imam jihatan ing arah falaisa lahu talabu ghairiha maka orangna ikut tetep kadue man apa nyuprih liyane masap opo nyuprih liyane jihad opo nyuprih liyane jihad bil asahi ing dalam monggo kaul asah masih keneh urang nyaritakeun tentang zina nu pohara jasa horegaran ieu sanksi dunia nage sakieu pohara komo engke jaga di akhirat ulah boga pikiran bahwalah di Indonesia mah aman ye eueuh julad jilid runjam ranjam aman lah ku ayana aman di dunia engke di akhirat bakal aman gitu leuwih dahsyat di akhirat bakal dibelem dipanggang dikulub jaga di neraka geura dipersiapkeun bagi pezina nu ayeuna lolos ke di akhirat bakal dikulub
panas cenah kiaina caina kiai tadi di neraka wallahu a'lam ulah ge can orang jaka ditu jeung embung deui ka ditu nan bejana cak Kangjeng Nabi panas ai Kangjeng Nabi mapan layat tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha wahyu informasi langsung ke Kangjeng Nabi langsung tinunyeuna yakni Allah subhanahu wa ta'ala jelema zina dikenakeun sanksi ukuran zina anu hajuk kena sanksi sakumaha cek musannif nurutkeun cekawal asah istirafut tagyibi halah hurriyatihi wa taklif zina anu haju kena sanksi teh syaratna ngasupkeun ngeuleumpkeun bobogaanana hiji nyana status merdeka nomor kedua taklif dewasa tuh gitu ukuran dalam kenal teh sakumaha kiai supaya jelas neuleumpkeun teh hartina ngasupkeun sakumaha cenah kiai ukuranana ngasupkeun helm gegendingna tahpan air lalaki mah aya gegendingan eta teh akan tergantung kumaha jelemana aya nu 1 senti aya nu 2 senti gegending eta aya anu 3 senti gitu tah etana tah lamun gegendingna 3 senti kakarak diasupkeun 1 senti doang can wajib dihad can kakarak 1 senti doang mah aing kumaha ngomongna atuh aing ngomong pikir wakos kieu tah ya Allah ya Allah ya Allah jadi kakarak 1 senti encan 2 senti encan lamun nu gegendingna 3 senti jadi kudu asup sagegending sahelmna eta karak kena saksi jadi kakarak padu mewel doang mawel henteu aduh ya Allah oh ya Rabbi karim Masya Allah Masya Allah Masya Allah Yai ukuran gegending teh bisa dikayahokeun atawa henteu ieu bisa jasipatan-sipatan jelema teh nuduhkeun urang lamun hayang nyaho kabobogaan awewe kanyahoan dina kitab ja aya lamun tarangna nong jerona nong bisa dibuktikan sok gerage hayu ge oh bisa ya teh aya di kitab da terlopos gitu
kitab naon cenah ge weuh teu rahasia moal dibejaan ke sia nulian kitab eta bae deui lamun tarang ngadempak jerona dempak jadi jerona teh kumaha nong jeung teu nong siapa sok aju kata terus sok aju di kitab gak ditulis bang eta kos gitu nomor kahiji nomor kadua dina punduk mali terusin wae kos gitu lah kajahoan punduk dina punduk eta nandakeun lamun dina pundukna teh ieu rata tulang kadeuleu jerona hepe wajen kok mah hepe bae tapi lamun pundukna rada aya dagingan pan sanajan kuru ge punduk mah beda bae aju tulang hareupna teu kadeuleu tah di jerona ge Guys, loba lah, memang loba, guys, loba. Lalaki. Lamun hayang ngajahokeun gede leutik jeung panjangna nu di deuleu jempol sukuna. Lamun jempol sukuna gede panjang geus moal mislek. Lamun jempol leutik atuh leutik deui bae. Tah jadi jangan nama jempol. Eta nomor hiji. Nomor kedua dibeungeut ayan. Moal terus mah. Geus sakitu we dibeungeut bababari biasa. Ta ieu mah lamun aya hiji lalaki zina jeung hiji awewe kabeneran can asup gegendingna karak newel atawa kakarak sasenti doang can kena sanksi mun geus asup saha safah karak kena sanksi. Kiai kumaha lamun aya lalaki eueuh gegendingan diciptakeun ku Gusti Allah bobogaanana teh eueuh hasapahan atawa pernah terjadinya tabrakan kagencet gegendingna. Jadi kuari lempeng we eueuh gegendingan. Ta ieu ngukur zina nu kena sangsina kumaha? Oh ulah hese mun lalaki eueuh hasapahan eueuh gegendingan ukurkeun kanu aya gegendingan. Cara ngukurkeunana dedeg pangadeg awakna. Dedeg pangadeg awakna nya nama pendek neangan coba nu pendek kosnyana porosotkeun calanan. Coba sia sakumaha ukuranana ukurkeun jeung si eta. Lamun nyana dedeg pangadegna jangkung neangan nu jangkung gegendingna sabaraha senti akur gending si eta gampang nu hese geus ararang geus kabeh ge urang mun macaan kitab bae boh kitab nahwu boh kitab sorot kitab fikih kabeh geus araraya tinggal macaanana doang ngan maca kitab mah haju heuai boro-boro nu teu bisa nu bisa ge heuai bae dianggap obat tidur gunjana kitab teh
coba ge urang lamun rada harese bae kana hees cokot ge kitab urang kieu moal kebal aju ngerelek bae kitab ka mana nyana ka mana eta memantaki khairun ma'al marhum teteka tuturkeun ku urang kabehan disebut bagai kiai kokok beluk artina kokok beluk teh kiai anu tilok ngomong jeung di mana kapanggih teh serem luar biasa teka tuturkeun teh dina ahwal nyana di hareup aya meja di luhur meja kitab di tengah aya meja di dinya aya kitab di dapur aya meja di dinya aya kitab di emper aya meja di dinya kitab deuk diuk di mana bae aya kitab kos kiai kuari percis diuk di hareup aya tipi diuk di tengah aya tipi di gigir aya tipi di dapur aya tipi malah leuwih kiai kuari mah di WC aya tipi kiai kuari mah tipi teh ya pohara keur ngisi nonton tipi keur ngisi Masya Allah meureun geus akhir zaman teh kiai teh datang ka pohara cinta jasa kana TV baheula mah cinta jasa kana kitab mentak terlepas di kitab ulama cinta jasa ka ulama geus di akhirat digiringkeun jeung ulama pantes sebab ahwal da kuari kitu geus urang kuari lamun cinta kana HP di akhirat teh atuh digiringkeunana jeung RCTI jeung TPI jeung RRI jeung naon deui kana tuh kan sia menyaho bae kan tuh atuh pagawean sia eta mah Masya Allah sedih jasa pada urang di akhirat aja digiringkeun kitu henteu boga pikiran kieu lah aing umur kuari geus 55 atau 60 janu geus nonton TV segala HP geus aing mah dek papegatan bae lah kuari jeung nu kos kararitu aing mendek jeung Allah bae jenting aing mah tinggalin zaman ge di ortodok ge ku kabehan ge aing mah sabodo aing mah asal Allah bae ridoeun ka aing eueuh tanu nekat kitu eueuh komo Kiai Golkar wah Kiai Golkar manggeus tama paling-paling tama geus mawatan teu beres Kiai Golkar cek Kiai Golkar teh ngeunah bae jaing aja teu kitu ieu mah nu kitu Kiai sanajan teu kitu ge Kiai kitu ieu beres tah jadi disyaratkan kudu tagih nomor kedua na taklif kudu geus ka taklif jadi lalakina balik awewe lah balik sebab aican ka taklif kapan encan tertulis pagawean encan kata klip teh can mukallaf jadi kudu geus kata klip lamun aya hiji awewe umurna kakarak 7, 8, 9, 7, 8 tahun can balik lalakina umurna kakarak 11, 12 can balik lantaran zaman baheula mah aya nu sok disebut kawin gantung
hubungan kolot jeung kolot betapa erat. Ulah datang ke anak ieu engke terlantar, yuk urang kawinkeun. Budak leutik dikawinkeun ngaranna kawin gantung. Sah biasa kawinna sah. Nyana iimahan bareng lalagaan padahal geus dikawinkeun. Ulah ge hayang tah bae kos kitu tah. Ajeun teu. Ieu baheula. Nu bantah kulantaran baheula mah eta teh tani. Atuh si anak nu lalaki teh ku kolotna teh jung maneh tuh bantuan Pak Anung. Besi dek mawaan surubuk bantuan besi erek ngoyos bantuan besi mana di titanon jung bantuan padahal mah geus dari nyetoha. Betul eta kos kitu. Anak awewena kitu bawalos ka imah anu sia di ditu besi rek ngondong masalah belajar ngumbah piring los di ditu los ta eta teh padahal geus ditikah. Belah dieuna kan nyana nanya, bah, kula sih kurang ditahan ka imah eta bae. Kunaon sih bah? Teu kuna naon lain. Aju di dituna bageur jatah ka kula emang kunaon gitu. Lama kula osok aju titah ulin jeung anakna. Emang kunaon sih? Sekali dua kali katilu kali dibejan sia geus ditikahkeun. Tikahkeun. Ya kalau macam hayang, dek hayang dek kentus ya geus ditikahkeun. Aju pabajika dan anak mah neng teh geus ditikah. Oh geus ditikahkeun. Geus beres. Atuh kos kitu mah teu beres. Budak keneh. Aju nyana iimahan papangantenan ngaranna ge budak ieu. Barang papangantenan lajunya nurutan kolot ceknya naik papangantenan mapan busok dibukaan bajuna. Ajuku budak dibukaan bajunya aju dibukaan jecena ai papanganten masuk tatangkepan ajunya na tatangkepan aju tatangkepan aju bobogana diasupkeun biasa bae. Biasa jimaknya na. Budak letik. Yes, kesimpulan nama budak letik geus jima. Ngaranna budak letik dor dari ribut. Menang berenganan setahun 2 tahun ribut pepegatan. Jadi ieu Zaid pepegatan umur kakarak 10 tahun. Aju awewe lagi atuh kakarak umur 7 atau 8 tahun pepegatan. Geus atuh sarwiti budak status rangdang. Zaid budak status duda. Budak kene. Sarwiti teh kulantaran cek jada teh aing geus pernah kikituan nyana aing ngisang sok ditoelan. Aju ka belah dieuna mah meureun rada arateul. Dicekal kabeneran aya jelema anu dewasa. Aju sarwiti umur gagarak 8 tahun can balik dibawa ku lalaki dipangmeulikeun baso Malpinas. Ai prak teh baso da di dahar ojol jeung bobogaanana jadi baso di dahar. Sarwiti menyerahkan baso. Zina sarwiti ta jeung lalaki budak. Atau kisah itu kakarak umur 11 tahun.
lantarannya pernah kawin kawinnya biasa hajinya lalagaan jeung awewe haji tutumpakan zina deui tah nu jadi masalah kuari Zaid budak letik pernah nikah pernah jima can balik kuari ngalaksanakeun zina wajib kena sanksi apa henteu termasuk sarwiti budak itu nya pernah zina deh padahal pernah nikah pan lamun cek tadi mah dewasa muson anak kudu diranjang ieu mah budak kumaha eta kulantaran cek di dieuna kudu taklif sedengkeun budak macan taklif maka eta budak teu wajib diranjang. Zaid zina budak padahal mah teu wajib diranjang. Sarwiti zina padahal mah pernah nikah sahih teu wajib diranjang. Lantaran naon? Lantaran can kataklif. Betapa murahna agama Islam. Bu'ithu bil hanifiyati sama. Cak Kanjeng Nabi kula diutus ke dunia dengan membawa agama nu murah. Kamurahanana salat selagu bisa nangtung teu bisa nangtung diuk, teu bisa diuk yana ngedeng, teu bisa ngedeng yana kiceup, teu bisa kiceup maning piceun bae ka ditu. Kubur. Ate henteu dipaksakeun ti nangtung henteu. Bu'itsu bil hanifiyati samampang. Jelema wajib soteh munggah haji lamun lisob. Jelema sehat aya waragatnya jang meuli kapal jeung jang bekal ti ditu jeung jang bekal anu ditinggalkeunana karak wajib aijanana teu boga mah. Andai kata boga jang meuli kapal jang waragat di dituna atawa jang ditinggalkeunana atuh teu wajib munggah haji teu doraka teu munggah hajina. Bil hanifiyati sama urang kumaha jelema wajib sote zakat ketika manehanana nisab pare menang saton karak wajib ai kitu mah menang sakada sakintal 2 kintal 3 kintal apakah wajib kudu zakat atuh henteu bil hanifiyati sama boga tuturunan ti indung bapana sawah 1 hektar atawa 1000 meter kemudian kuari kena gusur menangnya 1 miliar apakah wajib zakat teu kudu bu'itsu bil hanifiyati sama hampang Masya Allah sia dibere jag-jag ku aing kuari mah wajib ngaji boga kendaraan pakai teu boga kendaraan atuh sia ngeteng teu boga ngeteng sia milu teu bisa milu lempang sia ka ditu datang ka dituna sia bisa ka majelis teu bisa di luar handapeun tangkal Ambon ngarokok bu'itsu bil hanifiyati sama hampang engke dongengna ge di imah beda atau beda sia ngaji tadi naon dicaritakeun zina sia atuh kumaha tak caritaan beda nu di jero jeung nu di luar sia naon aing mah meuli sate doang 2 bungkus beda dong bu'itsu bil hanifiyati sama babahari emang berat agama Islam atuh janten aya jelema bobogaan ngacung bae Masya Allah kawin ketika leangan awewe nah ternyata nu merdeka abid amat padahal urang teu meunang kawin ka amat ternyata di urang mah amat teh aya jelema-jelema anu merdeka aya jelema sabaraha ieu sia mas kawina 100 gram teu bisa aing mah aing jelema susah neangan 50 gram teu bisa aing mah neangan 10 gram teu bisa aing mah hayang jasa ieu jana kawin teh tapi neangan awewena ieu mahal nah kapan ayo sarwiti wit sia dikawin ku aing atuh teu naon sabaraha mas kawina sia pun dikawin ku aing sabiasa diberena bae aing mah boga 1000 hutangna siap
1000 hutang masalah hampang boy subilhani piati sama Masya Allah nu berat anu make hawa nafsu ibadah hawa nafsu karak berat tahajud 100 rakaat sapeting isu kauzada insani kurang dia babok tahajud teu bagus saka bawa nabe penting udang jam 2 jam 3 kacaya Allahu Akbar 2 rakaat hayang kene Allahu Akbar geus lah capek ngedang salah gampang isuk pentingnya nah udang deui sholli Allahu Akbar 2 rakaat aduh teu kuat deuk opat ge lah 2 bae kadang deui cenah ganjaran isuk penting udang Allahu Akbar 2 rakaat isuk pentingna udang deui waduh ngan kieu doang capek amat teu kudu salat tahajud asal hudang bae geus beres menang kali mah penting udang petunduh amat saja nyeduh kopi bae kotrek haju ngarokok hees deui atuh geus ke batur dongeng teh beurang keur penting masyaallah jam 2 aing hudang angin gede heueuh bener aing ge hudang bener jam 2 geus ulah nyaritakeun tahajud ulah nya mah jangan ngopi doang akur hudang nama bu'itsu bil hanifiyati sama babari ulah ku hawa nafsu gerage nikmat jasa ya Allah ya Allah sebab ibadah teh urang mah kuari make awak geus ngajina ge fikih kebal mah ibadah mah lain make awak make ruh hikmah mulai awak diurus roh diurus seimbang plek solihin kabelah dituna meroh bae anu diurusan teh awak tepat diurusan buat mah bisa kakalayangan tambah nu kos kitu mah dudu batak tahapan-tahapan gaji teh kuari urang mah kakarak datangkan urusan awak doang wudu nu rapih kumaha salat ruku sujud itidalna nu rapih kumaha duhana tahajudna awak tamah ja urang mah roh urang mah kadang-kadang ngalayang hate urang mah salat mah salat tapi hate urang mah kana aya di sabar subuh salat mah salat pan hate urang mah aya di Bandung jadi orang mangan awakna doang di masjid aya hatena mah di sawah, di kantor, di pasar. Ajuk urang cuma kuagian teu kumaha emang datang ka dinya hirupna tuh geus bae kitu. Kebal diuruskan roh, diurus selaras antara zahir jeung batin. Beda. Gerakan sholat tage kadeuleu ku ahli nama bagus budak emang teu kajahoan gitu gerakan-gerakan sholat ku ahli teu kajahoan antara nu husu jeung nu teu husu kajahoan cenah ku aing deuk dihusukeun coba kanyawan teu ku kiai Allahu akbar emang na husu dina mendak emang husu dina tungkul emang husu teh dina lain husu mah di jero hate husu mah kok bisa kajahoan awak urang teh cangkang nu di jerona maroh geus ieu roh dicangkangan ku awak bakal kanyahoan jerokna mun urang neuleuh cangkang ieu mata nu kadeuleu ku urang mah cangkang mun cara kadu mah cangkangna kadeuleu pan kadu diambelan
gitu-gitu kareter sengit beli barang dipurak Masya Allah buruk haji urang nyarekan tukang kadu goblok ka tukang kadu tolol ka tukang kadu nipu aing teu kudu dicarekan ya tukang kadu na kitu nyawa dicarekan tukang kadu cak tukang kadu pugu aing ngehem jualan teh yang nu bener sarua bae sia kudu nyarekanan aing dipeucit sia ku aing teu bisa waduh kudu dicarekan eueuh geus nasib bae sakieu urang sok nyarekan tukang kadu goblok aing moal meuli-meuli kadu deui di nyana cenah cikeuna kadu aing meuli 5 bener hiji-hiji acan tolol sakian aing sarua jualan itu bener sarua ge tah teu bisa tuh nasib geus lompatna di oblang urang balik ketan hiji geus ketan kotek beres tah jadi meuli kadu buruk kuari di oblang ka bagian salembur kaweha ieu awak urang mah ieu mah cangkang nu di jero na rola mun urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam mandi dirapihan di sabunan awak ieu di sampoan awak berarti kan sikat gigi awak berarti kan make sesengitan awak kan berarti ngaca urang make batik make baju dan lain sebagainya awak kan berangkat urang ka deuleuh necisna luar biasa timimiti buukna rapi kopiahna rapi sorbanna rapi bajuna rapi kaambeuna seungit jerona kurang teu diurusan ternyata horeng di jerona bilatung walul naon bedana DPR teh kos kitu neuleuh awakna nara recis DPR teh bajuna hararebat setrikaanana ge luar biasa parfumna ge geus teu daekeun meuli parfum di mingguan cak dana beli ge kudu di Singapura di Paris lain lalagan sapatuna mengkilap bajuna ge hebat dan lain sebagainya jahitanna ge teu sambarangan dipake ku nyana kaluar ti mobil anu mewah hebat dan luar biasa hatena bilatungan teu diurus mah bilatungan kala jengking malulu di jero orai tanah malulu di jero uyek di jero DPR teh uyek kala jengking jeung orai pancina kiai kuluk nyahoanan nyawai di mana cenah nyahoana jalan teu beres lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi lamun hate sia bilatungan bangunan rapi gara-gara hate sia aya bilatungan aya kala jengkingan tukang endong ngadoakeun ku galedeg ka sia sia tah nu mantap kudu ngaji ge lain deuk nyarekanannya na ieu urang rapihan bajuna bagusan hatena bagusan hirup urang moal kebal kuari maka panggih jeung jelema-jelema jeung rakyat masalah isukan sia DPR sia bupati, sia gubernur, sia menteri kapanggih jeung Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala rasakeun Gusti kuari sia nyalahkeun ka aing goblok tak diuji galak cenah si teu tolol tah katololan aing jeung kagalakan aing geura pae sia di hareupeun Allah buktikeun omongan aing ku sia wah cenah sieun tah aing aing kersieun sieun emang aing teu make wiridan ngomong atuh mah
pajar mah bener bae. Ye, tuh mantak awe bogoheun gitu dipanik ieu. Pelet atuh sekali-sekali. Ye. Lamun aing ngomong di hadapan bupati lamun teu kieu bupati ulah disangka aing. Beu kieuhnya. Iraha cenah kiai atuh aing ngana hayang kieu. Naon atuh aing ngomongnya di hadapan nya najuna kieu atuh ewer-eweran ka aing naonan. Iya mah maksudnya lain gitu. Ieu urang beneran. Ieu nagara urang. Ieu teh Ibu Pertiwi urang. Urang teh titah ngurusan. Urang teh rakyat. Ieu loba nu zina ieu di Kabupaten Tangerang. Bareng yuk urang tangkepan tan zinah paraehan. Paraehan. Ai praktek anak buah bupati nu zinah. Atuh di paraehan bae. Lamun urang jaritakeun tentang Al-Qur'an, jelema nu kurang iman kana Al-Qur'an pasti Qur'an kurang manusiawi. Kok zinah baik kudu dipaehan kurang iman akibat teu make Al-Qur'anul Karim ham anu dilaksanakeun nu zinah terus-teruskan dibiarkan ieu modelna kuari kos kararieu tarimbul anak-anak zina tarimbul teu jujur jeung teu adil teu percaya ka Allah anu nyieun Al-Qur'an nyieun dunia cak Allah walil qisasi hayatu ya ulil albab. Lah cenah kieu kuari mah kiai. Mun kiai jadi bupati dek dikumahakeun. Babari aing mah. Je. Mun aing jadi bupati, camat instruksikan kepada seluruh camat supaya menginstruksikan kepada seluruh lurah. Coba kuari aya sabaraha anu zina-zina tangkap. Tangkap punya. Ajo dek dikamanakeun. Di deuleuh heula mana nu geulis. Aduh, hese di Indonesia mah hese. Sebab lain make Al-Qur'anul Karim geus ieu urang ngaji supaya nyaho bae. Adapun dilaksanakeun di negara orang moal asal nyaho bae setelah urang nyaho urang kan jadi sieun oh lamun zina ternyata dihad di Indonesia lolos teu dihad horenganan can anggeus engke dianggeuskeun di Robol Jali ih sieun amat tah maksudna supaya sakitu aduh cenah kiai iya mah kula mah geus dinana kumaha sabaraha kali siang geus dinana asana geus teu kahitung geus teu kahitung kade aing boga sumur caian ku aing dibebaskeun sia ka sumur aing aju dicor di luhurna iya tuh aing pae emang sia mah kudu paehaneun aduh Gusti Allah urang supaya nyaho bae hukum Allahnya. Adapun kaditu nama masing-masing nyanggakeun tambah sadaya-daya kula atuh geus ngabejaan mah teu kaberatan bisi ke di akhirat dipanggil Haji Oce maju aing sugan enggak geter ke di akhirat moal tenang cek Haji Pendi kok kieu teu ngageter naon tuh kalem bae malah Haji Pendi nu ngageter-geter kok tenang amat cenah dia tenang maneh tugas maneh keur di dunia naon magaan ngaji dakwah pernah nyampaikeun tentang hukum zina lain pernah deui pernah nyampaikeun bahwa lamun zina muson kudu diranjam sangat pernah nyampaikeun lamun goer muson kudu dihad 100 jiridan pernah saha saksina Haji Makmun Haji Makmun dateng ngaji ya ngabesan
aya jadat kula gaji Haji Makmun teh nama di zaman abah kula nama ngajina mantak diomong-omong ge nyana nai gede dosana nyana baheula heula aju ngaji bae zaman Haji Meme jana soleh baheula teh pasar Kemis kula jauh keur kula leutik jadi tersisa nyana masih tersisa ya puing-puingnya neta terus teu datang ka kuari lobak aya keren sabaraha kalingan nyana lantaran naib baheulana jadi kula wow itu Ki Haji Meme naib teh soleh nyana ngaji jadi naib baheula mah ngaraji nanyakeun kan ka abah hukum-hukum nikah hukum tolak hukum pasad dan lain sebagainya geus naib baheula mah naib baheula bener sebab nanyakeun naib kuari mah teh duh Ki Uci ngomong-ngomong ke kitu mah takur jeung negara ya terus nek akurkeun teh sia-sia naib gara pae sia-ib aduh ya Allah ya Rabbi karim nah wa anal kamil zanni binakisil muhson sanyana jelema sampurna boh lalaki boh sampurna dedeg pangadegna sampurna pemikiranana jeung akalna ngan binakisin aya kakurangan lantaran budak kene anal kamil zani binakisin muhsanu tetep hukumna cekaol aku memuhson lamun tadi dicaritakeun tentang budak anu zina teh eta teh can kataklif eta adalah kaolna tapi cek di dia wa anal kamil zania jelema nu sampurna anu zina bola laki boa awewe dengan kekurangan lantaran leutik tetap hukumna muhson paehan bae ngabahayakeun turunan engkena masya Allah keras kanu salah teh keras Islam hayang supaya tentrem adem loh jidawi tuturkeun Al-Qur'an mantep luar biasa dengan tidak adana perang baik acak-acakan kekuatan Islam terletak pada perang sote lain sa perang merangan zalim merangan nu ngalawan ka Islam luhur Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la ketika Islam darek perang Indonesia bisa merdeka jeung ketika ngalawan musuh di lemagaraga sararakti kolot-kolot baheula anu kuari araraya keneh anu jarago pencana eta teh berkat perang baheula kolot-kolot anu baheula lu kuari aya keneh umurna 90-100 tahun anu nyeuleuh baheula milu memperjuangkan negara sararakti akibat perang baheula Ki Ahmad nu mantak diseret teh serang datang ka pos ka dieu teh naon ku guruna nyana diasukeun ka liang emang kumaha gitu ku guruna digali 2,5 meter 2 meter diasupkeun ka jero ditutupan selama 40 peuting titah di jero je emang kumaha nu mantak ketika dibuka dak dipersilakan untuk siap tampil jadi garda terdepan bareng jeung Bung Karno ye atuh manang kitu heula ketika Bung Karno di jero penjara liang Ki Ahmad asup jalan luhur liangan segede cinggir doang nyana asup
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek mungkar jalan mana euy? Ya kan dikunci. Lalu ngomong. Tuh jalan. Oh jalan eta leutik heuh. Lamun aing keluar kudu kumaha? Adieu baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Abali bejakeun gua yang direkam sia. Tuh bajar pelit bae. Ojol jeung sapi atuh. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betat. Perem asup tak keluar. Masya Allah. Urang dari luar. Yuk urang ke Tanah Abang yuk. Ke Tanah Abang. Ke Tanah Abangnya na. Masya Allah. Begitu Belanda ningali kadinya. Bung Karno tidak ada. Jalan mana dia? Ini bukan orang. Teangan. Orang ngatan janda di Tanah Abang keur ngarobrol jeung Habib Usman. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tah dek memperjuangkan negara teh kudu bisa kos kitu heula. Kuari lamun diperangkeun, ulah jeung Amerika ulah jeung Amerika jeung Malaysia bae hayo berangkat kabeh kaji pendit ti heula. Paeh kabeh. Tinggal Haji Pendi, cek Malaysia ini mah tidak usah ditembak, entar juga mati sendiri. Aduh Gusti Allah lah. Jajatena arare batu bara heula mah. Riyadhah puasa, Masya Allah. Nu mantap kiai baheula hararebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar. Hararebat tu kuari muridna saantero, urang nyaritakeun Fatul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juman berarti Mama Ocok. Jadikan boga jalur-jalur moal kaluar tidinya jan nyana nu mimiti ngembangkeunna. Kok hararebat amat sih Riyadhah. Atuh Riyadhah nanya nama. Barang geus jadi kiai teh isin di kiai ke. Barang geus jadi kiai teh beuki waro. Barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai. Geus beuki api kebelah dia sing jelegur Mama Bakri pohara jasa. Ningali zahirna mah biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae. Tetapi batinna pohara jasa. Kanyahoan batinna pohara emang kumaha? Kiai Jawa Tengah deuk dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri. Mama Bakri geus nulis ti heula, can aya HP, can aya telepon pan harita mah. Nu bakal ditanyakan 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri. Masalah kahiji masalah kedua masalah tak teundeun di dijablek bae. Begitu tamu datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum, mama ana di tukang bae kieu, barang di dieu. Masya Allah, nu deuk ditanyakeun ku urang ieu. Waduh, geus teu kudu kapanggih jeung jelema. Atuh, berarti kan jago jasa. Ya Allah ya Rabbi, eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri, urang kulon aslina. Jago kuat Riyadhahna. Lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim, kunaon kahebatanna? Carita kahebatanna eta Jamul Jawa Mama. Itu prawira ngaji Jamul Jawa mah di dinya Mama. Itu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah. Eta teh lain jago ngaji nama geus teu aneh, tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api. Ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung, endeu ka ditu ka Panegang. Aya tasbih di dinya ngoser. Kareta ngoser. Masinis ge kaget, ieu jurig naon cak lain. Tidak ayekeun barang di dalam Masya Allah ayat tasbih teu waniun nyokot tak atas sieun geus masinis bebeja euy masyarakat dulur saha ieu nu ragag tasbih coba saha
begitu tadi beja-beja Mama Abdul Halim oh tasbih kula sokot ku Mama Abdul Halim cek kareta maju coba tasbih Haji Pendi udah tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit deui bari leungit tasbih teh nya nambah uga tasbih barang kan tilok dicekal aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid bae mah tilok leungit atuh tasbih leungit masyaallah lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan nama teh subhanallah tah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya apa itu ahli sunnah wal jamaah NU kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan cek nya teh itu Muhammadiyah itu mah kos gara itu mah lamun ngomong jeung aing mah ka dia sungut siapa yang disesuaikan sia tungtung nama urusan tasbih bae gelut kunaon eta bisa hararebat kitu riyadhna teu sambarangan barang dahar ieu ti saha ieu ti pamarentah oh bikeun ka batu embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot itu berarti terus jeung sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim jaguru sedengkeun nyana karesep da teh terinasi di pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahuleng becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gabus jeung kakap ujung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabus siem kakap udah dibawa geus bungah bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres ieu dibikeun dan coba terinasi nu di imah pun dibawa ka dieu mah bunga cek abad kanyawan we teh terinasi ini saya dibungkus dek dibawa tuh kalau mau kos kieu cek ada dibungkus dek kita dibatingan mawa doang ditinggal geuna naonan cek teh eta saha nu ngabejaan naon eta riyadhah nanyana teh riyadhah teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari mah lain kitu ka mana kiai naik aing geus jadi mama kieu baheula kiai malu tuh naik tinggal berita beseri sial da guru tolol menang setahun kali jadi Assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya wah geus bingung murid baheula beubeut dikiaikeun isin dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atuh baik-baik masalah atuh kudu dirobah bae-beureun ieu negara bentukna jadi negara Islam ai satuju mah baik-baik ai kira-kira bakal huru-hara berat mah teu kudu ja buktina guru-guru urang di negara demokrasi jadi wali jadi kutub tuh masalah aju ieu acak-acakan jalain demokrasi dan nu acak-acakan sebenarnya mah jelemana bae eta mah jalamun ku urang dilaksanakeun nu semestina mah APBD Tangerang akurkeun sesuaikeun jeung aturanana Serang sesuaikeun Jakarta sesuaikeun jauh masyarakat dia bakal mengakui heueuh atuh ngagunakeun duit batur bae sakitu hesena atuh komo nu kerem komo nu njana duit rakyat bae dikarayatkeun sakieu hesena atuh komo nu nyana geus berarti ta bupati gubernur nyana pangpelit-pelitna sadunya sebenarnya pelit lamun hayang nyaho nu pelit eta nyana masyarakat eta nyebutkeun pelit teh kanyana tah sebab naon duit batur bae dikabaturkeun deui hese atuh komo nu nyana sia mah di dieu mah iya
bener ih mun nyana teu dilanat ku malaikat sia emang kumaha gitu ulah kitu cenah kiai henteu mah kitu bae wal bikrul ni atuh lamun jelema muson rajam lamun jelema guer muson parawan atawa bujang 100 jilidan setelah 100 jilidan tagribu amin piceun setahun ka mana ila masafati qasrin fama fauqaha piceun aya di urang mah ku ari lamun dipikeun sama masafatu qasrin teh saukuran qasr ti dieu ka pandai gelang atuh bisa balik deui fama fauqaha nah mentak di dieu mah urusanana pemerintah mana dipijena supaya nyana teh ulah bisa balik deui sebab lamun balik dia bisa ngalaksanakeun zina nu mentak wa ida ayanal imam jihatan falaisa lahu talabu ghaiya di mana geus ditangtukeun ku pemerintah untuk dibuang ke salah satu tempat teu meunang milih zaid zina rajam muson zaid zina lantaran nyana teh lain muson 100 jilidan piceun urang wari piceun ka Pandeglang balik deui piceun ka Lampung balik deui dipiceun ka Sulawesi balik deui piceun ku urang ka pulo anu pulo eta teh hese balik modar-modar geus ka mana cenah kiai di Indonesia teh aya sababaraha pulo nu encan terjamah ku urang piceun ka dinya di atuh cenah dinya mah loba gajah cenah atuh teh lo sia ulin jeung gajah habek di ditu piceun Sulawesi ka Kalimantan anu hese nya balik di Kalimantan ge kotana atuh loba jelema teu pakapungan-pakapunganan di Kalimantan memang kumaha gitu Kalimantan kan 5 kalian Pulau Jawa eta teh aya sababaraha daerah nu encan katinjak ku jelema di Kalimantan emang kumaha gitu Kalimantan ya Allah ya Rabbi nu mantak dokter lamun geus dikirim ka Kalimantan nya geus gideg bae waduh bahara jasa ti kota naik mobil 12 jam kadang leumpang ge kieu hanya untuk meraih gelar tapi nyana dipiceun aya bagusna supaya prihatin di Kalimantan ngomong kene daerah-daerah anu encan terjamah ku manusia. Masya Allah kos gitulah orang lamun nyanyahokeun tentang hukum Al-Qur'anul Karim supaya nyaho bae abeh urang tambah sadar nu kungsi zina tobat ka Gusti Allah ulah bebeja ka sasaha cukup bae ka Gusti Allah insyaallah diampura. Ya Allah ya Rabbi abdi ngora kungsi zina Gusti aju mangkaning abdi di dieu endek ngangsongkeun diri titah di hade negara nanti leumpang abdi sakira-kira di negara ieu ngalaksanakeun hukum had abdi mah siap dihad ngan kulantaran henteu tapi abdi hayang salamet di akhirat Gusti hampura ulah eureun baca istighfar jeung ulah jeung kudu kado lah balik deh insyaallah begitu dipanggil Junaid masuk mana zinahnya mohon kunaon mana zinah etalah dosa abdi ku abdi ditarima aju mana kunaon teu dirhad waktu di Indonesia tanyakan saja kepada Bapak Jokowi sebagai presiden saya, mengapa saya tidak dihad padahal saya sudah sadar andai kata dilaksanakan hukum had kamu siap? Sangat siap. Setelah itu saya terus beristighfar kepada Allah ya Allah andai kata dihad ma abdi gendek dihad lantaran teu dilaksanakeun abdi teu kumaha abdi terus bae istighfar Gusti hampura ka Gusti Allah. Benar siap bejakeun coba ka Gusti Allah malaikat coba laporkeun ka Gusti Allah siap sok Gusti Allah lapor ke Allah ya Rabbi aya seorang manusia tukang zina kemudian nyana gitu kumaha oh aing leuwih nyaho malaikat
andai kata dilaksanakan hukum hadjana siap dihadngan kulantaran itu sebab bentuk negara lain negara Islam aing mah deuk nyiksa pamarentahna bae ngan adapun janana mah geus we kasorgakeun tuh rakyat mah babari sorga tinggal pemerintahna bae ku aing deuk dikerekep-kerekepkeun maksudnya dek ditanya kunaon teu make hukum Islam sakitu tinggal orang nyaritakeun tentang wa yugarrabu guribun wallahu a'lam bissawab